Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Haikal Akbar Hidayana, absen 17 di kelas IPS 10 IPS 1. Di dia abdi bade macakeun dongeng Japati sareng Sirem. Dina hiji waktu aya Sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti Soledad. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeum palebah dinya mah, tapi kekeh bae ari ngojai ka sisi mah manehna bisaeun gegerotan tulung jeung kuring rek tikarelep tulungan. Kabeneran aya Japati keur cideten dina dahan kai, nyondor ka hulu cai. Kadengeun aya Sirem ngageroan menta tulung, barang ngareret ka handap. Katempoeun Sirem jeung kokosehan. Japati karunyaeun geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song disosongkeun daun teh ka hareupeun Sirem tuluy muntang kana daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus ngaleupaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan eta. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal harita. Ti kajauhan aya paningaran nyamperkeun lelempangan keketeuyepan. Teu talangke deui buru-buru Sirem nyamperkeun Japati bari ngareos ka manehna. "He Japati, buru-buru gerah hiber tuh peninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngewang bedilna. Ti lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung Sirem. Ceuk Japati, "Nuhun pisan sakadang Sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina bajal." Jawab Sirem, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon Sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh. Itu lain langlayangan, manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulung. Sakitu wae anu tiasa kuring sampekeun. Tapi saacana aya pesan moral anu kedah disampaikeun tinu carita tadi. Anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nyaeta nulungan batur anu rek meunang cilaka teh wajib, emang kawajiban urang sararea kudu kitu. Sabab urang hidup di dunia teh henteu sorangan, urang kudu daek silih tulung ka batur. Sakitu wae anu tiasa sim kuring sampekeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.